Assalamualaikum dulur salembur barea salam dunya. Tepang deui sareng tata dan nami harja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda. Judulna Balati Demit bagian ka-33 atanapi bagian pamungkas karya S. Sukandar. Mangga barea wilujeng ngabandungan. Geus karumpul kabeh ya, darta ngareret katah ya, sanggeus papada ngariung di bedeng pangancrekan jangkat manuka itung rada nyingkur. Kantun Mang Endan rupina mah walontah ya. Ki Soma deui nu teu acan katinggal teh, tempas jangkat mah. Kamana heula atuh kolot teh datos kaluar ti pabrik mah? Tak geuning Mang Endan, mana atuh ari Ki Somad? Ceuk Jangkandi ngareret kanu anyar datang. Meuli bako heula ka warung, walon Mang Endan bari gek diuk. Jep repeh teh nu ngomong, keur kitu jawab Ki Somad. Ih, geuning geus rempeg. Pokna bari gek diuk gigireun Mang Endan. Geus nganuhunkeun kanu hadir, pok darta nyaritakeun maksudna pangna ngadadak ngajak kariung. Basana geus lain Rusiah deui ayeuna mah, yen tentara Nippon teh nyaan keokna ku tentara sekutu. Malah kalawan parentah nu Togmol di Tokyo, kabeh tentara Nippon aya di sakuliah medan perang, kaasup nu araya di urang kudu serah bongkokan ke tentara sekutu. Alhamdulillah, tempas pasura jeung Mang Endun meh bareng. Keheula ceuk darta deui nyerengeh seuri. Ulah wakabungah sabab Nippon keok. Jol tentara sekutu nu teu pamohalan urang bakal dicaplok deui ku Walanda. Jadi hartina angger-angger dijajah, bari kana tujuan hayang merdeka tambah jauh wae. Nu mata ku keokna Nippon teh teu ngandung harti bubarna perjuangan urang. Nu tetela mah bakal tambah berat. Mana komo upama bareng jeung keokna Nippon teh, para pamimpin urang rikat ngumumkeun kamerdekaan mah. Moal teu kudu pitotama nyang hareupan sekutu. Di sagigireun eta oge tentara peta nu aya di kota mah geus dibubarkeun ku Nippon. Kuring sorangan ayeuna teh sanyana keur ngadaguan utusan nu bakal ngarangsadan pakarang nu aya. Tapi kuring jeung anak buah kuring nu araya di dieu geus nekat moal rek masrahkeun pakarang lantaran keur bekal nyang hareupan perjuangan ka hareup pakarang teh pohara gede hartina. Malah batan dipasrahkeun mah nu puguh mun bisa mah kudu ditambahan. Darta nyarita ngarandeg. Nippon di dari ge atuh panginten bakal budanya den, cek pasura. Kantenan, mung tiasa jadi nungtutan samemeh jol tantara sekutu mah. Walon darta, asa kana moal aya mending na, tempas Fadilah buronan Sukamanah. Batan kudengen deui mah, mending urang rebut ku urang. Mupakat mending kitu, tempas jangkat mah. Gampang soal eta mah. Tapi kek soal kuring ge kudu pada malikiran, cek darta. Sabab teu gampang nolak masrahkeun pakarang teh. Dina teu beres ku omong meureun pakarang kudu milu nyarita. Tapi lebah dia kuring teh hayang nimbulkeun gugujrudan. Komo make kudu ngabarerang ka urang dieu mah. Jalan hiji-hiji taya deui, kuring pikeun sawatara waktu rek ngiles di ieu tempat. Bari aranjeun nu kudu bisa ngilunganana. Geus kitu tentara Nippon nu araya di dieu urang rangsadan ku urang, ku lemes atawa ku kekerasan. Tah kumaha upama kitu sarerea mupakat? Mupakat. Walau nu rea ngahaminan meh bareng. Kieu we atuh upama kitu mah. Dadi henteu-henteu oge ari di jauhan ku nu ranggeteng mah mata karareueung. Ayeuna kumaha upama Aden sareng anggota peta nu aya di dieu saheulaanan ku emang dipernahkeun di rorompokna baraya emang. Kajen nu ditu sinang ngarendong di dieu, cek pasura. Sae kitu oge, malah pohara nganuhunkeunana. Walon darta, moal lami ieu paling ge sadinten dua dinten, pang-pangna mah kanggo itu we nyingkahan utusan nu ti daidan. Atuh puguh we di ditu mah nyingkur, tempas Mang Endun. Tah kitu atuh ayeuna mah urang papada siap-siap we, cek darta mungkas caritana da pugu urang pabrik geus kudu maraju deui, nuluykeun hanca gawena nu kaselang ku waktu ngaso.
Geus kitu mah Darta tekadna tambah gilig, niat rek neruskeun perjuangan nepi ka jucungna. Atuh anak buahna ge kabeh samiuk madeg disatukangeun Darta. Saurang kita aya nu marojeng hayang nyelang bulang ka lembur, sameweh ngadenge aya beja perubahan kaayaan mah. Buguh geunceung kabejakeun anak ka kota mah. Mager aya sargu peta dina pingpinan Darta nu nanduk dina rek dibubarkeun jeung kudu masrahkeun pakarang ka pihak Nippon. Tapi teu matak ngagetkeun tepina beja kitu kana ceuleuh Nyi Emin katut sakancana mah. Nu puguh ukur nambahan kandel kana kepercayaan jeung tekadna, yen enya Darta teu kapalang dina berjuangna, atawana dengan semet omong rek berjuang ngajait kehormatan bangsa, lemah cai jeung agama teh. Tambah poe tambah nyongkab, tuluy mah karasa saheng kaayaan teh. Malah di sawareh tempat mah geus mimiti ngagolak minangka tanda mesat ngawahanana kamarudahan masyarakat nu geus muncak hayang lesot tina kungkungan jajahan jeung mulangkeun sagala kaceceubna. Anapek dibedahkeun pisan ku luwung bendunganana kuwar embaran proklamasi kamardekaan unina. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kakar hawar-hawar tembusna beja kitu ka Darta jeung sakancana mah. Tuda kasebut aya di tempat nu jauh hubungan, hara-haraeun anggang ka kota bari kaayaan masih keneh aya dina tekanan pangaruh kakawasaan Nippon nu samagreng-rang geteng sihungna. Najan kitu keur Darta karasa nguncungna, mun seug terus-terusan ngadon nyingkur nyelongkeun maneh. Mana mun teu gancang hojah ngarurud kakuatan Nippon nu nampe mangrupa ancaman, teu pamohalan kapiheulaan babar ku batur bari sorangan pada ngebongankeun. Keur Darta hulang-hulang mikiran pipetaeun, rentang-rentang katinggal Nyi Irah ngerek boboko kaos nu rek kantelan ka kebon. Lempangna teu kaur jongjon balas luak lieu kaos aya nu dipikasieun. Geus deukeut belenyeh imut bari rada ngajanteng di buruan. Kawas nu asa-asa rek kebat unggah ka tepas mah. Geuning sisinarieun make nyasab ka dieu. Ka mana rek ka kebon? Ceuk Darta bari jung nangtung sarta nyempeurkeun ka golodog. Mohon ketah ngahaja di jurung kupun bapa yang kekeun serat ti Kang Katma. Walau Nyi Irah bari ku siwel ngaluarkeun surat tina jeroeun kutangna. Alah eta tina kota. Song diasongkeun ka Darta. Surat keur saha? Keur kakak. Yap atuh unggah heula. Cek Darta nampanan surat bari bangun nu kaget. Pedah Jang Katma make nyuratan sagala. Tara-tara ti sasarina. Lain ngingkig kumaneh mun nya mah aya keperluan penting. Ah wios di dieu we da moal alami. Tembal Nyi Irah bari gek diuk dina golodog. Teu umum, kotor. Cek Darta deui bari asup ka jero. Sedeng Nyi Irah kaos nu teu beunang di aku. Bari diuk dina balai-balai nu aya di tepas hareup. Brai surat teh tilepanana dibuka ku Darta demi unina kieu. Merdeka. Diburu perluna wae. Pedah kaayaan karasa geus sakieu muncak kaheabna. Babaturan nu madeg di satukangeun anjeun kawas nu geus teu sabar ngadaguan komando ti anjeun. Piraku sugan arek diantep sina bertindak sorangan mah. Geus aya selentingna magar pamuda-pamuda ti sejen lembur rek kanjorang Nippon nu aya di Tanara pikeun ngarebut senjatana. Bisi eta beja nya kawas leuwih hade mun dipiheulaan ku urang. Goreng patut ari karebut ku batur mah siga pisan eueuh gadag urang teh. Sakitu we kuring sarereang adaguan hojah jeung tandang anjeun. Kuring Katma. Tamat surat dibacana sakedapan Darta semet ngahulang, teu lemek teu nyarek. Malah ka Nyi Irah nu ngadaguan di golodog oge, tuluy namah kawas nu ngantep kasilih kulamunan nu lain-lain kaayaan nu kudu bisa diigelan. Jung Darta nangtung bari nempok ka golodog. Nyi Irah nu magar moal lila teh can keneh ingkah. Ih geuning aya keneh. Sugan kakak teh geus tuluy. Cek Darta nyerengeh ngajak seuri ka nu ngareret tanggah ka manehna. Ngadaguan walonanana meureun nya. Teu kedah diwaleran sangemna. Walau Nyi Irah mesem. Ari geus kumaha atuh? Duka.
Jadi kakak kudu ka ditu atuh meureun nya. Rupina. Ulah ayeuna atuh. Teu langkung, walau Nyi Irah bari jung nangtung. Permios atuh bade ti payun abdi mah. Nyakeun atuh, da kakak ge basti ka ditu. Walau data neuteub kanu geus nonggong, nu ngahudang rusrasna inget kanu geus kamalinaan ngakanceuh hate awewe. Mana pantes Nyi Irah kecap ucapna sakitu hambarna, malah lebah nyebutkeun di jurung mikeun surat ge. Make karasa katmana nu ditekenkeun teh, kawas nu ngahaja nuduhkeun moal rek marok-marokeun maneh kanu alihan. Bari padahal teu kudu make dibejaan lebah dinya mah. Da geus nyaho ieu bari milu atoh deui. Ongkoh nya rumasa, yen sorangan teh geus pirajinan ngabanyolan, tapi taya maksud ari ngadon rek ngaraheutan mah. Manakomo sanggeus tuluyna nyaho, yen Nyi Irah teh sesat keur diheroan ku Jang Katma, kasebut jajakan nu hade tekadna. Geus kapikir yen manehna moal pihadeun mun tuluy-tuluyan aya di Tanara. Bari satalina gingan keur saheulaanan sabot ngadagoan saat nu mustari pikeun ngarebut kakuatan Nippon nu aya di Tanara. Geus beres eta karimasrahkeun ka nu aya, sina pada nuluykeun. Ari ayeuna kaayaan geus marengan kana merenyengna karep jeung tekad nu aya. Kawas moal susah ngeprak ngan semet kari ngahayukeun. Bari tetela kitu deui apa dina kecap ucapna nu kauni dina surat oge. Sasat nembongkeun kaayaan nu geus asak, bari moal hese ngeprik, ukur nunggu nu ngahucuhkeun. Sabalikna pihak Nippon oge kawas nu geus ngambe kana heabna suasana kitu teh. Nu matak katara teu weleh iatna jeung taki-taki, pikeun yang hareupan kajadian nu teu diarep-arep ku maranehanana. Memeh nempuh jalan kekerasan, darta oge teu jauh sologoto ka jurung ku nafsu. Tegas dina tindakanana teu leso tina ijiran nu asak. Mana minangka lengkah munggaran, kalawan dibarengan ku Katma jeung Fadilah, ngahaja darta ngadep ka komandan tentara Nippon, ngadon menta pakarang ku jalan babadamian, pedah pihak Nippon kungsi aya kayidna, rek mere kamerdekaan ka bangsa Indonesia. Kurang kumaha tapi darta nu dibarengan ku Katma jeung Fadilah ngolonganana pihak komandan Nippon, tapi tagen teu bisa masrahkeun kitu bae pakarang nu nyampak jadi tanggung jawabna. Mun bedang mah katembong bedangna jauh tina silih eledan. Nu matak darta nu dibarengan ku Katma jeung ku Fadilah dina nempuh jalan babadamian mah hasilna nyamos. Kumaha beres Den? Ceuk Pasura nu geus teu sabar ngadaguan kumaha hasilna tina babadamian. Nyamos mang. Kolon darta bari geek diuk dina golodog pangancrekan Pasura. Kumaha tuh, piraku sugan arek kudu ditaragal mah, tempas Mang Endan. Rupina nya kedah kitu, cek darta. Ada sabaraha kakuatanana atuh Nippon di dieu mah, cek Katma. Mana taya jalan sejen kajabati urang singkil ayeuna mah. Kitu nya kitu, wani keneh nyang hareupan mangge, Mang Endan nambala ngahatean. Jep cempe teh nu ngomong, darta nangtung ngadeukeutan Katma jeung Fadilah. Sedang Pasura jeung Mang Endan arunggah ka tepas. Kawas ulah diengke-engke, upama geus karuhan kieu mah, ongko bisa nya deui pemuda-pemuda teu sejen desa rek kadon naragal ka dieu, cek darta. Le disagigireun nyebutkeun taya guam ka urang dieu teh, tada teuing ngoana we meureun. Kieu we atuh, awewe jeung barudak dina peuting ieu, wayahna sina ngarendong di sejen tempat, cek Fadilah. Nya badamian we Pasura jeung Mang Endan, cek Katma. Pek we atuh badamian ku Ujang, cek Fadilah deui. Nya Jang meungpeung sore ngan omat we sing lantip darta ngelingan. Nungtut we kitu ulah nepi ka abrul-abrulan. Pasura jeung Mang Endan udah riuk dina bale-bale di tepas, kawas anu geus surti kana merenyengna karep anu ngarora, barang Katma cat unggah nyamperkeun teh. Kumaha buleud ayeuna mah nya teh? Cek Pasura mencrong ka Katma nu kakaragek diuk. Bade dijajal di Taragal. Walon Katma setengah ngaharewos, sedeng panonna ngagiler ka Nyi Ikah nu nyodorkeun opieun. Mupakat pisan Mang mah. Tempas Mang Endan daria, memang geus mangsana padungdung ayeuna mah Jang. Mung kaum ibu sareng barudak we rupina sawengi ieu mah wayahna kedah sina ngarendong di nu rada anggang. Maksud teh kanggo ngajagi kana kaselamatanana, cek Katma. Bogoh bieu oge eta nu keur dipikiran teh.
Tapi tong salempang perkara eta mah keun rek dibereskeun ku embang dua anjeung Mang Endan. Tempas Pasura bari tuluy ngenyot padudan manik kemong-kemong bae pipina. Geus karuhan kitu mah Katma terus turun ngadon nyamperkeun deui Darta jeung Fadilah anu nyalingker ka pipir. Teu karasa nyerelekna panon poe geus tunggang gunung, obroy hurung nyinarkeun layung. Kaayaan di salawek bedeng anu biasana haneuteun ngadadak asa combrek ti iseun teu kadenge kecet-kecet sora barudak, tambah ngahudang ka keung sanggeus karuhan dibarengan ku mongklengna peuting caraneom teu mawa dangiang. Pamuda-pamuda perkebunan nu geus samiuk gembleng tekadna kalawan sapakarang-sapakarangna mimiti mencar ting sulumun dinu poek ngadoning keur sakuriling wawangunan pabrik anu masih keneh dikawasa ku Nippon. Teu sangka malah keur data sorangan oge ngarasa kaget pedah Katma jeung Kandi sakitu samagrengna nya pestol nya granat duka ti mana meunangna teges rikip teu ka ciri-ciri ti memehna. Jeb cempling nu kadenge ukur hiurna angin anu nebak kana kakayon. Ting korosak ting keresek sada sora nu leumpang ngadon demit susulumputan. Soldadu Jepang anu jaga di lewang hareup ka tembong bangun teu husu, malah sawareh mah bangun nu jongjon ngarobrol di pos penjagaan. Ngan anu ditempatkeun di juru tukang anu bangun caring-cing mah panon jeung ceulina teu boleh culang cileung jeung rancung. Dina teu perluna omat ulah ngahambur pelornya. Cek Darta ngaharewas ka Katma anu ngadepong ngadodoho bongohna anu jaga di hareup. Kumaha nu sajen geus dibejaan deui. Beres, walon Katma. Langsud Fadilah ngalangsud ngadodoho Nippon nu rada meleng di juru hareup. Keteyep ngadeukeutan pagar kawat. Lalaunan disuaikeun ku leungeunna bari ngalengkah moncor. Sakedapan ngaheneng mengkek ambekan. Teu tatapasini soldadu Nippon nu meleng teh digabruk ti tukang bari tubles ka kemplong cangkengna. Bruk rubuh teu usik deui. Top bedilna dicokot bari tuluy nyalingker kanu poek. Dor! Soldadu Jepang nu rancing geus di juru tukang ngabekaskeun bedil. Anu ngahudang curing hakna soldadu-soldadu Jepang anu keur lakon jaga. Atuh ngadenge kitu mah Darta oge teu cicingeun rikat ngahuit mere komando sangkan kabeh pamuda nyerbu narajang Jepang. Allahu Akbar. Darta ngagorowok nyebut asma Pangeran nu Maha Agung dituturkeun ku panarajang ti para pamuda jeung anak buahna. Pihak soldadu-soldadu Jepang ngabekaskeun bedil jeung bedil mesin dipake nyapu para pamuda nu nyaringkahan bahaya. Kandi nu lolos bisa nyulumun asup ka tukangeun pos penjagaan teu talangke rikat maledogkeun granat dipake mapag soldadu-soldadu Jepang anu kakaret cengkat rek lalumpat keluar. Bleng! Granat bitu. Pos penjagaan amburadul marengan gemparna soldadu-soldadu Jepang. Ku taktik Kandi nu hasil bisa ngancurkeun pangeusi pos penjagaan, bagian hareup jadi lowong, sarta pasukan pamuda laluasa bisa ngambreg ka jero. Komandan pasukan Jepang jeung kegeden-kegeden Jepang anu nyangking pingpinan perkebunan nu keur ngareunah ti Brasare, kabeh kageingkeun sarta rikat saged nyekel pakarang rek ngahadang panarajang nu datangna teu disangka-sangka. Dor! Buriak para pemuda nyingrai bari ngalangsud neangan lelongkrang anu kosong. Berebet kuliwet Darta ngadon ngarapetkeun awakna kana tembok gedong kawasa perkebunan. Panonna cileung kakenca jeung kakatuhueun gedong. Keteyep Jepang nu aya di pongpok gedong ngeteyep mapai tembok. Maksudna rek ngadodoho mestol Darta. Lol, dor! Rikat pisan Darta miheulaan nyentang hulu penjol nu ngelol ti juru. Nutuli rubuh teu usik deui. Tambah tetek jeung rancing geus ayeuna mah da dua beulah leungeunna kenca katuhu jadi nyekel pestol. Katambahan ku warisan ti nu geus ngajolor. Ketejep deui ngarayap maju ka hareup. Awak rapet mapai tembok. Lep dongko beri ngojengkang ka handapeun tangkal. Breh katembong soldadu Nippon nu keur ngadepong nyang hareupan bedil mesin nu nangoh nyar mamangsan cacareun pelor. Lebah nu poek hareupeunana katembong aya nu obah. Teu antaparah ngan dorodod bae dicarah-carah ku pelor, mani ngaburi sating buri nyai kilatna nya saak mongklengna peuting. Atuh mani geunaheun pisan Darta ngawengkangkeun pestol ti tukangeunana. Dor! Dua pelor parat nembus beheungna nu euleugeuh dangah ka hareup ngagolepak teu usik deui. Darta ngarenghap bari nyarande kana tangkal.
Kaayaan ngadadak cempling bari caneom pika keengen. Keteyep deui Darta ngadeukeutan gedong. Kolotrak sada nemukakeun slot jandela. Bareng jeung rikatna Darta ngarapetkeun awakna kana tembok. Brai jandela disurungkeun lalaunan nepi ka brai napisan muka. Meredong dalam punang ngahaja di pareuman luar jero. Bari sakedapan mah layan nanaon anu muncul ti jero. Darta tambah taki-taki bari ambekan ke sirikna teu ditahan. Bawa ningkusieun kapalingan ambe jeung deuleu. Jeleng si Jepang kawasa perkebunan ngajleng kaluar tina jandela. Bareng jeung nodongna kucubung pistol kana tonggongna. Angkat tangan, cek Darta ngabetahkeun. Si Jepang kawasa perkebunan ngaragrageun pistolna bari ranggah ngacungkeun leungeun. Perintahkan semua menyerah, cek Darta deui. Itu hak komandan pasukan, jawabna tandes. Tapi toh Tuan yang pegang kekuasaan di sini bukan? Betul, atas perkebunan dan bukan atas pasukan. Tuan hanya bermain sandiwara, tetapi soalnya bagi Tuan hanya mati atau hidup. Dan kami tahu sekarang bahwa Tuan adalah orang yang tidak menyukai perdamaian dan tidak suka Indonesia merdeka. Dan Tuan sekarang boleh pilih, menyerah atau kami hancurkan semua. Si Jepang balem teu ngomong. Darta mundur bali milang. Ich, ni, san, dor. Pelor nembus punduk si Jepang. Anu bedang teu beunang ku omong. Tuda keur mah keheul ti beurangna keneh. Ari gok panggih deui kitu sikepna. Pantes rek terus diperenan oge. Berebet Darta lumpat ceg kana bedil mesin. Tanta parah unggal tempat nu kasebut dipake pangrereban soldadu Jepang mah dicarahcal ditereg-teg ku pelor. Berebet, dorodon, berebet, dorodon. Jep jempling. Darta ngarengha panjang, ana malik ngareret ka tukang. Katma jeung Fadilah geus nyampak narangtung. Geus lebar ku pelor, cek Darta. Kakarage Darta ngunyem rek ngomong, geus kadenge gerung-gerung sada soratrek. Sinar lampu namuan corong nyingraikeun mongkrengna peuting. Bantuan datang, keun bagian dewek. Cek Katma bari ngabalicet kanu poek. Nya we dina truk teh mani rajeg soldadu Jepang nu ranggeteng ku sihung. Kawasna tadi si Jepang kawasa kontrak sempet keneh nelepon minta bantuan, mana nembongkeun sikep nu bedang oge. Tapi memeh nepi ge ka lawang pabrik, geus dipiheulaan banten dipapa ku granat anu ditenggorkeun ku Katma. Bleng. Truk amburadul katu esi-esi anu dibarengan ku muntab-muntabna seuneu tina truk anu kahuruan hibar nyaangan nu caneom ku mededna peuting. Beulah wetan oge Sang Chandra geus meletek. Sinar neting saleket kana sela-sela anu poek. Ngemprai nyaangan buana lir ngajurung ka pangeussi Tanara. Anu peuting eta kaserenan pancen mulasara korban nu gempar jadi korban pelor. Ti pihak Darta oge aya saurang nu gugur ku pelor jeung tiluan nu taratu enteng. Pasura jeung Mang Endun nu kaserenan pancen mereskeun pohara cakah cikihna ngaluluguan anu ngali jeung mulasara mayit. Diurus kalawan sawajarna sanajan kasebut ka musuh. Geus katembong Sang Merah Putih ngelebet mah, Darta oge balaka pamit sajaninggalkeun Tanara. Kalawan alsan reka kota nyar wadah pikeun nampung para pamuda kanca-kancana nu geus puguh nembongkeun teka jeung wawanena ulah liar teu puguh sungapan jeung kokocoranana. Malah sateudeuna mah rek nyorangan we heula, tapi Katma jeung Fadilah keukeuh hayang merengan. Basana di Tanara mah saheulaanan bisa kaaping ku barudak urut peta anak buahna Darta. Ti Tanara ka Bandung ka Najib disupiran ku Iri. Kahaja indut isu keneh murub beurang ka Bandung. Mending boga warisan cipta nyajang, cek Iri ngereret ka Katma nu diuk gigireunana. Kawasna kuring ge moal kabawa ka Bandung mun teu boga nu kieu mah walon Katma seuri. Nah kitu tara ngalanto ka Bandung, tempas Darta. Iraha teuing atuh wani ngalanto ka Bandung kasebut jalma geus buron kitu mah. Iri nambalang bari seuri. Ayeuna we atuh bener soteden. Jep repeh nu kadenge ukur gerungna sorajib. Saparat-parat jalan katinggal ting kalebetna bandera merah putih kajen ukur satseuwiri tina kertas. Barudak ting gorowok, "Merdeka! Merdeka!" Nu parang jip lar ngaliwat ka hareupeun maranehanana teh. Pamuda-pamuda giat dialajar baris jeung peperangan bari meranggul bambu runcing. Estu mata kedeg-deg kana hate. Najan sakapeung mah
bari nyeblak ngarakacak bawaning kureus nenjona. Jol ka kota tambah karasa heabna perubahan teh. Tembok-tembok geus raca pinuh ku coret-coret anu mangrupa semboyan nu nyengetan kana sumanget jeung tekad berjuang bertahankeun kemerdekaan. Aleutan para pamuda nu rata-rata teu tinggal ti pakarang saayana sabogana bari pakeanana sarosopan, rata-rata nembongkeun daweung kaludeung kebek wawanen. Aus hayang gerang nguyup getih musuh. Nyasaak daging lawan nu kumawa ningaguna sikeun anjeurna hak merdeka di bumi pertiwi. Teu karasa lila na nyaho-nyaho geus regjip eureun lebah Cijerah. Bari dibagiakeun ku Ugin jeung Uding nu kabeneran keur ngajaga di jalan. Tina hate mah anu rek ditanyakeun pangheulana teh Nyi Min, tapi kedalna kanu ngabagiakeun mah lain deui Darta teh. Ari Ajat aya? Aya di markas, di rompok mah mung aya Nyi Min sareng Pasumantri. Polon Ugin nyerengeh seuri. Teu ka mamananya? Henteu, mangga atuh sarangan ku abdi, cek Ugin di bari ngareret ka Katma anu terus ngarontok bawaning ku sono. Tetela lain dengan semet Nyi Min jeung Pasumantri nu nyampak teh. Da mani rajol nu ngabagiakeun kanu anyar datang teh, pangpana Nyi Omah jeung saanak buahna. Ikah anu kaciri ciling cingcat ngarep-ngarep nama, cek Ibu Sumantri nyelengkeung sanggeus papada ngariung di pertengahan. Santeu nawe sono kabebene. Tempas Nyi Omah bari ngareret ka Nyi Min anu mesem tungkul gigireunana. Upami kitu mah atuh sami we sareng nu kumejot hoyong geragok ti gunung. Katma mairan bari nyerengeh seuri. Keun da geus papada tepung ayeuna mah, cek Pasumantri megat kalimah. Kari lulus banglusna bari babarengan neruskeun perjuangan. Memang genah ngadengeunaan tandang peta di tanara teh. Atuh disusul ku kajadian cikeneh beukita mah bungangang we. Muhun kantun aya wadahna we rupina nu merenah kanggo nampungna. Walon Darta. Gampang wadahna mah ngan kari milih. Rek kana BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Rek kana badan-badan perjuangan seperti Hizbullah, Pesindo, Barisan Banteng jeung Rea-rea deui. Geus kubra teu main demit-demitan deui ieu ayeuna mah. Malah ikah jeung sabaturna ge ayeuna geus ngagabungkeun maneh ka LASWI atawa Laskar Wanita Indonesia, ceuk Pasumantri. Geus reureuh tinu ngabagiakeun Darta, Katma jeung Fadilah nyelang heula indit rek daftarkeun diri niat ngagabung ka BKR. Pedah di dinya loba batur-baturna urut peta. Bukuh barang jol ge meuni pada ngabagiakeun jeung ngahiap-hiap. Can pok nyarita ge sirikna teu jol di aku geus asup anggota. Malah can naon-naon ge geus pok ditawaran kana ngangking komandan kompi. Beres ka ngadaftarkeun ka BKR teh? Cek Nyi Min nu geus make seragam LASWI. Beres, ngan cita-cita urang duaan rupana nu can beres mah. Walon Darta ngareret ka Nyi Min nu nyampeurkeun ka manehna. Naon teh Kak? Eta taeun sok pura-pura. Rajong jeung tina omong baturnya. Nu matak, mana aku kitu kok kieu ge alusna mah urang nyelang heula ka lembur. Ongkoh meungpeung aya kendaraanana. Da moal meakeun sapoe sugan. Jeung kurang HDW mun urang teu minta heula piduan ti kolot mah komo minu ngampleng teu nembongan. Hanas kacicaheum teu kaburu ayeuna oge teu nanaon. Urang sakalian bari indit ka lembur we sindang heula ka ditu. Iraha teh ieu teh. Kahayang Kakak mah isukan. Dingke-engke oge rek ngadaguan naon deui atuh. Teu kebat Darta nyaritana kapungkas ku jolna Ajat nu ti lawang keneh geus nyerengeh seuri. Kawas nu geus surti milu bungah bari ngabagiakeun. Cag baraya dugi ka dieu dongeng Sunda anu judulna Balati Demit bagian ka-33 atanapi bagian pamungkas. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Miharja pamit, permios.